Sate acan abdi naros-naros, ari kronologi nate kumaha ieu teh Pak RT? Hoyong terang. Nya awalna mah sugan teh abi hungkul sok ngadangu teh. Ari pas ditaroskeun ke bapak-bapak di dieu, sami cenah sok ngadangu saurna teh. Kela, tapi nah bapak make apa eta meong? Nya kan tina sorana, meong kitu. Lah, nya bisa jadi we eta mah ucing. Ye, abi ge nya kana kitu awalna mah ari pas ditingali. Anjing gede. Terus ngegel teh. Nya henteu atuh kan eta mah jelmaana. Oh, urang coba panggil banyak. Sok jawab peuremkeun yo. Anjir langsung nyangkut. Assalamualaikum. Sareng saya. Aing maung. Dek naon sia ha? Maung ti mana ieu? Tina biskuat. Ah? Nya lain atuh, tangkurak. Oh, euy cenah ti ditu nama. Arek naon sia manggil aing? Aing keur dangeuna-ngeuna. Goblok teh teh nyopan teuing. Punten ieu mah da cuma bade naros. Piduitan teu kira-kira. Mun teu mah apoe Kang kirang minat? Mohon, hayang sabaraha sok? Cepet lah, cepet. Pasian lah, Pak. Yo. Sok, nanya naon? Nah, make sok ngaganggu warga di dieu. Naon maksudna? Nya hayang we atuh, gabut. Kiriman tongnya, kan eta tos dipasian duit. Nya tuh, asal keluarkeun aing kabulan can nginum. Oh, jik balik. Tah, ieu nama moal, pa moal ngaganggu, tenang. Duh, nuhun atuh Kang nya. Mohon sami, nya kitu we atuh panya. Aldi bade ulang heula. Ieu jah. Lumayan kok capek, Wang.